Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sok cari. Kieu, Pak. Kumaha Kita kumaha? bade aya priyogi ke Bapak teh. Oh, mohon priyogi naon ja? Bade nganter. Anu nganterkeun pangresiankeun sado. Oh, ayo siap. Apa satang? Ayo. Sanggem Bapak. Sanggem. Ayo, Teu, beuk. ayeuna. Nya mohon. Ayo, Kawangan ayo. teh. Henteu ayo. Siap. Jang. Bapak ik mangkat heula. Ya, Ngopi tuh di buminya, menaik ngopi. Mohon. Tanya. Mana domba nu paling dijual? Iya, 2. Cing, orang tinggal heula. Pak. Mangga. Nuhun eta teh domba bade nu diicang tadi. Halus. Tadi deh. Ditanya deh, Chan. Encal lah, teh hidang juga. Calu ieu mah nya. Aduh, Gan we geus. korek dipacak boga pemajikan sorangan aing teh duh bediwa. Sok we cek heula. Ah, Kieu kumaha? salawe we. Wah, teu tiasa we salawe. Da hargana netep sakit doh yang salawe. Geus gagah lah domba mah. Mirip jeung bogana. Aduh, teh hidang euy. Kamah nawar miripkeun aing jeung domba nya, teh hidang nu meuli teh. Cek bae atuh ai budak Sunda mah kudu aya bobodoran. Bobo tapi itu teh. Sakitu wae. Salawe da hoyongna ieu. Netep alim dikurangan, dilebihan ge mangga wae ieu mah. Katona ieu. Ieu teh hiji dua. Dua we. Dua nana. Mun Jeung kabeh di aing. Ya lah. Geus gagah Domba alus meureun. domba mah. salawe. Saha ieu teh? PRT. Heeh. Ai kitu cara namanya sah. Nya ieu mah kaset domba lagi. Aduh. Astagfirullah. Tepat tuh. Ya, cicing kasep bager. Geulis. Sakitu wae. Mun hoyongna PRT ieu nya. Nyanggakeun artosna nampi dombana. nampi artosna cing mulus dombana nya Kang. Mang. Kumaha Pak RT? Sah alus. Alhamdulillah. Ah, si Satan ngejual domba pet. Video teh aing tadi si eta ngejual domba. Apa tadi nungan lah. Bos. Ayo naon dok? Aya video teh tadi si Satang ngejual domba. Di Domba? Heeh. Ang copet yuk. Pasti itu kan. Di Sikat we. Sikat we tong dilila. Yang nonton dilakeun sikat. Selek jompetna. Kalem. Duanya. Duaan. Sorangan dua. Hah? Sorangan we atuh nyopet si eta mah. Hah? Sorangan lah. Oh, siap. Ini Penting mah minta leuwih saeutik mah. Kalem. Dibedakeun ti ieu pada cicing wae. Heeh. Bedakeun 5%. Si bos. Ya, oke. Sikat. Berangkat. Ayo. Bolongan apa dulu nanti ampun. Tulungan koplok gandong indung. Gandong. Ayo. Cepet gue aing. Lumayan euy jang sucuk. Bekal sekolah aya nama aing bati menang ngajual domba. Alhamdulillah ya Allah. Itu si Satang ngejual domba tadi. Eta si Satang eta bos mau bos. Siap. Sikat kalau. Sikat. Paham. Sana deket lah. Di kamar ya. Tadi ngejual domba tadi. Siang saya jual domba goblok. Ternyata nah goblok kan sekolah aja. Ieu jangan ada pemajikan. Ampun Kang. Buka baju bal, buka. Ya keheula. Aduh Kang. Sendalna rok bawa Ampun Kang, sendalna. ampun. Aing si anak buah si Karsitanya si Jadi anak buah si Karsita lain ngaku bos anak buahna
Dia. Suka bro. Geus ah, karunya. Geus asil ya, geus asil. Ampun. Kerja tadi tuh. Ampun. Geus bro. Geus. Karek be mah aing ge ngajual domba. Duh, aing geus dipalak, aing rek beja aing ka di Maisaro. Nyi. Naon ya am nih riweuh. Aing dipalak deui beuh. Enggak Kopral kopral. Untuk mewek karunya untuk mewek. Era tuh budak. Bapak elehan. Duh, jadi anjing aing keur mah dikebugan sia diteungel. Aing Hanya enggak atuh dah salah manehna atuh. udah arek ngalawana kumaha ai eneng. Lobaan batur mah sok teu mikir urang digebugan maneh dicari kanan urang aing Tanggung balik. atuh beungeutna. Hah? Anjing tinggali beungeut Cigaro kapal beureun maneh cuk. Kumaha sok beungeutna sareueur. Dirawi-rawi itu nih sudah Bob Marley. Ih, aing amit-amit nih. Jenggutang kupanya. Ah, segala aing we aing mah. Ayo baju teh neng. Ayo atuh loba. Hasil nyopet. Jadi liburan. Siap, tong pesta, enak pesta. Barang pesta. Salah we. Sekarang bener tuh. Ya. Cing loba ro. Remu buat Stok sabulaneun. sebulanan. Sabaraha? Sabaraha we cuma bos kopra teh. Lem setengah na jang urut setengah na meureun dahar dahar. Tatuna lah 100 eta sabaraha? 25 juta. Pesta besar meureun penting. Siap, kayak biasa di markas kumpul. Siap. Orang cowok meureunnya. Cau berangkat Tersanad lah. cium tangan heula. Sila yo aduh. Bos Damang. Hari si Supri kan? Iya, jangan. Hah? Iraha jadi. Wow, goreng patut. Iraha ya, Bre. Jadi yang penampilan kieu kan cara Kang Bos. Ai si Supri ka mah. Itu mah kapulan. Mangkat ka mah. Biasanya kan Pas. Jangan rendang dia. Hah? Aya. Jangan lagi. Udah yang akan turun bos. Ada bahan belakang, ada bahan. Udah di mana? Dan emang saliwan. Nah, kamu. Cingkangkang, kurang. Bungkus. kurang ajar. Kom. Siawan ya. Hajar. Motor. Ya, Kom. Cabut. Ayo. Nang mending di dieu lah. Nongkrong aja di dia, heuh. Capek akang istirahat lah Kang Bos lu. Capek ning nya leunggelan jelema teh. Oh, anjing tah anak gua si kopral aja aing. Anak kamari si Sarboa ngobrol duit anu ti maneh da geuning. Tim aja ieu bari copet ku si Garok tah geuning. Ditahan si kopral. Ieu duit mana? Mana sih ieu poe? Urang bahagia. Ieu kan. Apa coba euy? Yang bagi hasil enggak? Sok tuh. Enggak, Supri makan teh nyahoan. Geus diuna geus koplok mereka ku akar dihukum teh si anjing teh si Supri teh. Siap, Kang. Nah itu. Lem dia. Siap, Kang. Akang jeung beli rokok. Akang mah cara gua di base camp-nya. Siap, Kang. Sana akang sababaraha poe teh nempo domah euy si satang situ aja ses koplok teh. Oh, siap, Kang. Ieu meureunnan 2. Lemna 2. Siap, Kang. Siap. Kita tuan base camp-nya. Ayo, siap. Sukses. Ayo nya. Yuk. Cing nama aing satang euy duh koplok aing karek bisa ngontrol sakieu.
Domba kesayangan aing si Kasep, si Arjuna jeung si Abimanyu dikamanakeun satang eueuh. Anjing teh. Gua dijual si satak. Bah. Yang macam-macam wae ku aing mereka kepercayaan teh. Setan teh. Susul ku aing ka ditu. Anjing. Dari yeuh. Si kamarana aku aing kana jadau ditu kan aduh nan raka cicing di dieu di anjing teh. Aya akal riweuh kitu kunaon? Mama aing eueuh si Arjuna jeung si Abimanyu. Kamana? Seuing mah si satangna eueuh bade ditu ku aing di kontrol teh. Duh. Anjing mah pika hayang pika resepeun ku aing tanya aing si Arjuna jeung si Abimanyu. Alang aing aing satang. Ayo Mang aja kau urang. heuh aing jeung sia. Teang ayo. Anjing. Heuh eta teh lemah anu pika nya ku aing bangka Kasep eta teh lemah teh. Tang. Satang. Woi, Satang. Kang, ayo Kang. Itu salah Kang. Naon sih? Tan. Banget di sini banget. Kang, ampun Kang. Sok ngaku. Nah. Ngaku sia. Rumah aing ka mana? Teu Kang, cari sama Kang. Teu Saya kemana ini tanya aku akal si Arjuna jeung si Abimanyu teh. Ngaku sia. Aku Ngaku sia. aku mah. Dikamanakeun ha? Sok, saja kana ngambung. Kan kita bisa deui. Nya dijual Kang. Kasaha dijualna. Lihat tuh gitu. Kasaha. Kamang Juned Kang. Mang Junada orang mana? Aku bro dikamanakeun? Duitna mana? Duit tadi copet ku si Garok demi Allah. Akang buka, Akang. Akang buka. Akang. Berang uyu ayo. Bayar. Aing dipajak bos kok. Bukan. Siap mengerakan preman mewek. Bos, gue nyurti bang, bos. Si Kasita anak banget, tuan bukan aing. Macam dewa. Saya itu bisa di Banten, Batu Ali mana Batu Ali? Tinggalan di imah, pogo. Pakai geura Batu Ali teh. Geus kumaha tuh ayeuna? Kumaha Ieu pelecehan seksual kieu carana mah. nyeri, Bu. Jadi, geus aya nama kieu. Anak buahna culik hiji uang gebugan. Bener. Setuju. Anak buahna Ayeuna lah tong dililahkeun. siap sanu culikna tah. Kurang kok digebugan mah nyebatur. Ngelo juga. Anu dek diculikna saha anak buah si Karsita bebas. Saha anu kira-kira anu ieu diculik anak Supri buah we si si Karsita. Supri we tadi nunjukkeun ka aing lebih edan si eta tah duh. Arek Si Japri, si si Supri. teh anu aya coretan deh. Oh si Japri. Kojon. Oh si Kojon eta kertas. Kojon anu ngeusna ka aing. Sikat we. Siap. Ieu tuh. Ya culikna. Sukan ayeuna teh bos. Ayu. Bos ayeuna mah. Ayo siap lah. Sukan urang da ini jadi kene mah bet tinggalin di alina ge. Sukan lah. Maneh we. Yuk. Ayo atuh ayeuna mah. Yuk. Balik. Ayo. Bawa kuat gede-gede. Era sih teh Kunaon mana? Asa kenal. Kunaon kitu neh? Kunaon sih teh? Itu tingali. Nupo. Tingali. Anu nyopet neng ya. Ah, ini Can nyopet. tenaga bos. Ya, cepetna nih. Balas ke situ neng terus di pasar. Sana apa nih? Neng sabo Abi kopra stasano. Bos Abi ieu sa terkeren sajagat raya. Kasep da eta kabina-bina. Namun aya naon-naon. Matasnya. Ya. Dah. Dia pakai itu.
I'm losing lost again. Please come. Mantap. Pak RT, Pak RT. Kunaon. Aya naon? Kunaon. Dari serang. Ya, kunaon. Duh, Pak, tadi teh digebugan Kunaon. ku si Karsita jeung komplot tanah tuh. Tolong. Iya. Alah, datangnya kunaon ieu. Alah, buah maot ieu. Bapak, bayangan. Ada apakah dengan Mang Setan? Apakah dia masih hidup atau mati? Tunggu aja ya di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tanpa kalian kita gak bisa apa-apa. Asik. Aing tadi dipalak ku si komplotan si Kopral goblok emang cuma Kemon mari wah anjing. Kos biar deh. Bukan ayo nak bos, ayo. Siapa? Bukan kurang lain mirip kayak nama tuh. di Banten batu ali mana batu ali kalian di mana? Pakai kira batu ali. Terus kumaha tuh? Kumaha yang pelecehan seksual ki cara teman. Jadi Terus ini nama kieu. Ada orang culik iki orang gebugan. setuju. Mana? Aya naon tong ditolak Sami culik eta. Ulang mau digebugan menyebatur. Kalau bukan. Anu dek diculikna saha? Anu kuasa Karsita. Harus supaya Bapak